kalau gawe teh biarin. Kok jadi miskin gak mungkin, Zeus yang jamin hidup indah. Tengenahan dam. Aing ngeuneun. Geus tengenahan. Nyanyi naon nya? Atuh ieu teh, ieu poh ah. Aing keur nyanyi sia mah. Lagu naon? Ayo naon we poh. Berang Anjir si Opo. Papa dong. Kadang naon nya? Papa tong leunca poh. Oh, gitu nya. Mau aya papa dong lenca. Aing teh bisa ngagitar, kumaha atuh? Ari maneh kunaon odang? Aing ngagitar kuat oe-oean kitu. Aing seueul poh, can dahar di 2007. Het, ari sia. Nu bener odang. Piraku urang bohong. Poh. Ari baru udah kamarana nya. Ada yang ngomong ka dari ieu di paruntahan kitu nya. Ih, itu baru udah lainnya. Uyek-uyekan wae di ditu. Udah lainnya. Samperkeun ah ka ditu ah. Dan lama nah baru tapi dia ya di tariangan teh Aing ge titi tadi di dieu wae, Bro. Aing nyamper sia blues sia eueuh di mah ka mana mah. Nengen di dieu we, Bro. Main gitar jeung aing dari kos nangtung wae, kos tangkalan. Di dieu we. Ayo. Alhamdulillah ya panen teh kangkung rarasaan mah tilu bulan dege ka Allah. Mudah-mudahan sing becekil hasilna lah aya meureuh munggah haji mah ya tahun ieu ya. Mudah-mudahan kaniatan teh sing laksana amin. Makaning jaba aralus ena pepelakan tuh kangkung. Pepelakan teh namanya. Tuh, waluh eno baruleun itu juga tahun kamari. Tahun kamari menu kaala pisan. Mun nemen istuning kuda akibat ku hama teh ya gitu. Oh, ngomong-ngomong ge naon nu ngadegdeg ya. Oh. Aing aya telepon. Ki Haji ya. Halo. Assalamualaikum, Ji. Naon, Ji? Oh kangkung. Persiapan ini Ji ya. Aralus pepelakan urang. Ek butuh baraton Ji. Oh siap. Naon deui? Pokona mah palawija urang tahun ayeuna mah geus semua gagal Ji. Kangkung, harejo. Waluh baruleud. Terong baruleud. Gitu. Ngan anggar paria doang. Rada eta teh nanti rada pahit rasana Ji kumaha eta paria kajeun. Nah naon teu jelas sorana gandeng ku sorana sih nya palingan tuh daya budak tuh gigitaran gandeng ku sora gitar Ji ya ke urusan eta mah di imah we nya kalian teu pararugu gandeng ku budak ya gembrang-gembreng teu pararugu. Meni hartina pisan geus Ji nya. Kelah dilanjutkeun yo. Assalamualaikum. Aya ya wae nyawa aing keur boga urusan kitu pi duiteun. Gara randeng wae sampeurkeun ku aing rarasan mah. Sararidang teh ya. Iya we budak teh. Gara randeng keperihan ari peuting itu pas keur batur teleponan teh leutikeun sora gitar teh dasar barudak ayeuna nih hese diomongan anak banyak diomongan tuh bae
Enggak. Ayo naon Mang Oman? Ai maneh teh hararidang peperiheun ari peuting gembrang gembrung ngagandengan batur. Cik atuh ai batur teh keur aya urusan teh. Kan eunan suara gitarna leutikan. Mending lamun laguna ngareuneuhan mah. Ari Mang Oman cager. Ngarenaheun meureun Mang Oman lain ngareuneuhan. Tinggal orang calon artis mah nu aik asup Indonesia odol. Ya, oblu lain Indonesian odol, ereke Indonesian idol. Ai sia mah ai ngomong balelo hitut bentes. Tah lamun bener marane aya tujuan reka dinya didoakeun ku Mang Oman mudah-mudahan sing hasil tujuan maneh latihan sing balener, sing keyeng kitu nya. Mudah-mudahan we hasil ladang kangkung Mang Oman ge jeung nambah-nambah modal maneh. Kitu tah nya. Entak lamun ek niat tujuan jadi seni nu bener. Kembangkeun bakat maneh. Oke? Siap Mang Oman. Amin. Rabbal alamin. Kalau orang Sunda tong hilap Di like Komen Jeung di subscribe di channel Bargedos TV. sian Lain ngeunaheun meureun. Jelema. Asak mah asak